Karena ya mah kurang teh perlu dapat utamana jama kudu rea batur bersilit tulungan silit titip jeung nyadiri budi akal lantaran ti pada jalmanya mah nya emak abdi nih butuh awi betul nama Rada mak. ada tapi lagi seger Semuanya. sambal ada suha ngalaman wae. yang di bulan di mana duit satu rumah di hotel Ya. di tempat anu naon teh Ya, nginain lah Teu di kasuran ya atas. bulan madu karena ngedomba Eueuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur wilujeng tepang deui sareng simkuring. Seni petualang budaya sapertos biasa nyana kabar di kampung. Jalan-jalan luhurna gunung handapna taneuh satapak dilengkahan ku bismillah. Tah pemirsa, ieu simkuring aya di hiji Pilemburan tapi di luhur gunung ieu nya. Nyempil pisan, aya ku waas aya ku betah endah kabina-bina luar biasa. Simkuring di dieu henteu nyalira tangtosna ngarencangan nya sanes direncangan. Ngarencangan pun sepuh inohong seni buhun khususnya seni calung tradisional Jawa Barat nyaeta teu aya sanes Abah Yoyo. Anjeunna kasepuhan inohong hiji-hijina nu masih aya di Cimanggung Cibubuhan. Tangtos mangrupi hiji kabingahan kangge simkuring menyalur nyarengan sesepuh inohong aduh anu ku pribados dihormati pikayungjung teh tangtos naoge mulungan ilmu pangalaman tina sagala bidang kahirupanana utamina dina seni budaya anu teras ditanjirkeun ku anjeunna dugi ka ayeuna dulur. Ayeuna simkuring nuju rehat heula di hiji tempat teh. Aya hiji saung nya. Namun saung ieu teh biasa disebat panganjrekan anu matuh ku nini. Eta we sebatlah nini we nya. Anu tos kirang langkung 10 tahun nyung culik nyang calik nya di luhur gunung. Ngebon sawah kebona aya di dieu. Boh tina sagala kahirupanana ngandakeun ti tatanen. Nah, nyalira ieu teh di dieu teh di luhur teh henteu diserangan ku saha teh tetanggi. Cobi gerak ku dulur emutan sok gerak. Di luhur gunung teu aya listrik. Nyung culik nyalira. Jauh ka Pilemburan ka ditu ka dieu. Luar biasa ieu mak. Aduh, tapi betah mah luar biasa sehat dugi ka ayeuna tos 10 tahun, bade 10 tahun anjeunna di dieu nyalira yang celik lur. Tapi masih kena sehat luar biasa lur tingali. Oh. Aya urang kapayun sakadap. Tuh ningali mana di ditu tuh. Aya jalanna ka dieu simkuring. Lalaunan nya lur nya. Lalaunan da sieun ti pereset abdi teh. Entak lalaunan bae. Tuh. Kita cai ngolocor ti sawah. Aduh itu teh naon parianya? Emes, aduh masya Allah, eta emes. Aduh, eta emes asak ata. di sayur. asak bawa emes mah khusus ieu emes kalau pasok sabun kan Oh, sanes kangge di sayur tah mah. buka dang baligo sayurnya. Oh. Tah ieu dulur tinggal ieu simkuring geus aya di tempat pangiuhanana mak. Tuh, tingali. Tah ieu. Tah mah di dieu. Tuh. Tadi dia nya dulur nyalira we nyungkel itu dia tadi baturan ku sasaha tebih itu tidak pasir itu teh ieu teh di luhur simkuring teh. Oh tingali caina tuh simkuring dugi ka dongkok ieu lur nya teu biasa tati aya tempat ubah ka dieu bersihna di dieu. Punten sampurasun mah ngiring mah ka dieu mah punten nya ngiring kumawantun. Ayah hayam tuh dulur, minggu hayam tuh, Masya Allah. Pancuran. Alah betah Gusti nu agung, aku nikmat. Ieu tangkal kalapa, kabayang teh lamun buahana
sakumaha nya ngarantuy mah. Oh. Lalab naon eta? Itu iya tuh kalau abang itu nah itu. Lalab gedang. Aduh. Coelkeun. Gedang teh sareng buah album buah ngora. Jalan tir jadi nagawir. Sanawas sisi nagawir teh burung ngemplo ejo. Daun nu pararanjang lucu katinggalina. Asri ditinggali. Komo deui urang jalminya ngabogang urang hiji emutan anu komplit gaduh akal tarekah sareng pamasadanana nada ka pangeran terutami urang ditamih sabar tawakal ikhtiar ditamih hiburan gitu pamugi atuh ieu jalan teri ieu janten panglibur kalbu pangberah mana khususna urang Sunda umumna sa Indonesia muga para seniman sanapi sadayana cing aya dina ginanjar kasalamatan sakumaha cita-cita cing tenekanan agung tinururan hapunten tisim abdi teh mangga yo barebat amit mundur amit mungkur sampurasun Sampes jalan tir jadi nagawir daunnya nyusun paranjang dipikir beki kapikir emut ka mangsa katukang panon poe tunggang gunung sinar layung ngempur hurung ate sok asa kajurung ku hayang gerapat tepung warawar menang beja ngantosan leba pengkolan bunga pacampur jeung reuas sok inggis beik jate salah waktu kuring indit neang jog anjog lebah pengkolan tadi lieukan di lengoan lebang ngan ukur tegalan duh jalan tir ulah ngajang jawi ngepikir duh jalan tir sing nyaring hate nyumilir duh jalan tir sing liwir awara pikir duh jalan tir sing jadi jalan sapi ikir gitu mak. Duh kayak nikmat. Yo ka emak ieu kagelannya urang teh mesti ieu jauh ka warung caket ah ieu mah kagelannya ieu mah urang teh perlu dapan utamana jalma kudu rea batur keur silit tulungan silit titip jeung nyadiri budi akal lantaran ti pada jalmanya mah nya emak abdi nih butuh awi butuh naon teh emak kalian ada buka kopi nya inget ada ka emak rupina mah gitu Rada mak tapi lagi seger hehe sambal lada suha bisa nyanyi jadi alok lagi emaknya aduh ya coba ambon apa di tahun 80 mah ragu eta tak ke calung balebat sambal baru dak oge pan jaipong teh basa adu manis teh keur zaman balebat direndosna coet batu lada lalab rauk zaman Bah Omo dilawan ayeuna mah ma date disuguhan kopi coba teh
kebogaon modenan da datang ka dia talieur. Ayo marek naon ka dieu teh ka teh. Heuda maneh cenah teu hadiah kopi heuh di dieu aya ke kamera Mang Yoyo urang ngatakeun. Hadiah kalau ya. Ya hadiah tuh. Aya kamera Mang Yoyo. Ari ujupna ku urang deui. Oh. Tuna heula. Oh, tuna heula. Teu ujug-ujug diregot. Tah teh emak abah gitu. Da nu ngasuh urang ngahirupkeun urang keur eta. Abdi oge. Eta sok ngabedug wae. Hayang nangka hiji ge sabedug, hayang jagong 3 beungkeut sabedug. Ayeuna mah tep bae mun ayaan dikubrakeun. Hayarnya. Heeh. Tahun sabaranya 80-an kan ya? Nya, Kawin teh tahun 70 geus kawin. Apa nama 70 Pokona tadi? karek 15 tahun kawin. Basakeun di nu sakeneh etana. Da lamun dipoto mah meureun aya kenang-kenangan. Ngalaman bulan madu mah. Ngono, mun teu yeu we. Bulan madu ngalaman. Ngalaman wae. Anu teh yang di bulan di bulan madu. Batu rumah di hotel. Nya Di tempat anu naon teh? Ya, Mak. Anginain lah. Teu di kasuran atas. Ieu bulan madu di kanang domba. Eueuh. Tapi dah sugema. Sarua Nah. mata mah gitu pina mah. heuy deuh. Udah teu boga. Heuy. Besa ieu mah mulai keuheuna mah kieu. Naon apa adanya Eh. we. Besa ieu mah geuleuh tuh asa kawin teh bulan madu teh mitoh atas segala dikukut. Dikusali kukut sama ke anjing-anjing, ucing, meri, entong, uspuguh, manuk kieu ieu, toen. Toge-toge dikukut. Harita. Kan bulan madu teh urang mah eraan. Yo krepek manuk. Sang mun buan ngintip sa Inggris ya. Aku gitu. Sang mun hal area petepung teh kitu. Barang penting deui eta disadat di kolong tempat tuh. Oh, Krapak, jago entong. Haus. Haus itu. Ada masalah kumaha sia tuh. Anu harus bisa dikukut teuing. Kita mah teu manuk sangkuni leung disada. Krapak teh. Cing dadet. Cing dadet. Aduh sebuah dasar Mang Yoyo. Aslina teh makanya mu jago aya yang jago teh deh. Yang bikang pangeulan kalau betot gitu. Betot anu jago. Kokorek. Aduh eta. Yang jago kokorek sup. Mencan sia. Cungung anjing, kan anjing mah teh bau. Bau si anjing. Bau hangseur. Gitu. Teh mah teh nya ku sapi. Urang mah mong. Aduh ampun. Teh mah teh ku mere di keluar. Wak. Artina mah gerak ibak. Kata yang geus ada beurang. Coreng cang tihang. Mane we, teu tulus bulan maduna mah. Gara-gara pitosal dikukut. Hai nya alasina lah jual abdi. Kok mau jeung di damaran mah tempoan. Era gitu. Aku indung nu tempoan geus hade entah. Sakarek 15 tahun atuh kawin teh. Teh mah dikutoge paneuri kaberangan deui. Sok we, mengeus toke teh. Sakarita. Ngabodor. Lain ngabodor da sada pisan toke sok we sok nyepan. Pek manuk da sada sigat tuh. Cing dadet. Curiga ka urang atuh. Yuh bari nyoel samba bari nyoel sangu. Karena sangu kedeh ampun teh. Geus biasa kan. Nikmat. Saos atuh di saung atuh di luhur sawah. Nya gitu. Entak atuh bareng ngaleut. Nu matak urang cek pemerintah oge aya opat sehat 5 sempurna mah wayahna. Tama papelakan dun sampet sing rajin dun gedang teh leo teh giji unggul. Ka Bandung Mah jalan solokan oge pan rek ka Mang Aceng. Dinyanyikeun ka ditu terus. Bari ngalalala padi teh nyanyiikeun teh. Oh. Kudu talalap nu kieu dun sampo musbugu bortol eta mah. Kan aya kejadian. Ada pada Anu segala embung karena sayur mayur aya. Embung ya asin lah teh yang nu kitu. Di jeung bangsa kan gawe terus meureun boga pamajikan. Pan ripuh. Ki nanggung gemuk we gitu kalau digawe aya pamajikan meureun asana terus meureun ieu mah. Dan nanggungna teh kok anjing. anak ngomongkeun wae. Kok ada ngeurut udah. Ada rakan. Aya lah di dina parama. Asli teh mah ya. Lain dah haji.
Asli. Iya, tikus seruk. Lain karena durukan. Aduh, ayo ngomong Kosong, kan. tinggal. Hampura, yo anu bongkar sayur, ayo potong. Bongan sorangan itu ngadalang we ah. Ayo nyaritakeun teh Oh, kabayang. nyaritakeun. Mun urang mah nya sagala dipelak mung di opi, mung hayang nu kitu we itu. Tanya ho kapan kudu ngabuhkeun giji awak Pan mah. batur mah dengan hayang angun katang oge henteu laksana da dijual terus. Urang mah ngahaja meuli angun. Anu maksud mah kurang giji teh si bapak man. Cek. Anjing. Ceuh. Tidak gor nyeri puas. Aduh, murah dah. Murah da ieu mah. Oh, ngabador. Ngabodor ngan tiis. Ini ngabodor mah meritakeun aya. Oh, nyaritakeun bari jeung ke sang balage sang lembut nih. Aduh. Kulada oge raripuh. Malah mandar mah saya petunjuk we atuh. Karena sayur kudu kalau taruang sayur petunjuk tina. Cau